Mantak nu harade guguru lamun hayang salamet ya di akhir zaman tuturkeun kiai lembur. Ulah nuturkeun kiai teu para ruguh. Komo nu bahasa sireum teh. Bahasa kuman sih bahasa tongok kunaon gitu. Ye, tuturkeun ki anu guguruna ti anu. Guguruna ti anu diurang geus magahan di lembur. Eta geus. Ulah macam-macam, ulah nu aneh-aneh, bukti nu aneh mah teu kapake. Aya geura ibu nyeun kue adonan dangdeur, nyeun bolu, kan sia macam nyeun bolu adonan dangdeur. Iya mah supaya nyeun aneh, bagian ge henteu. Laju pan bolu make cikur, pang aneh, saha nu ngalebok, jab roti, jab bolu rasa karedok ieu. Urang para kiai, para ustad, enggak terapkan bae sapina. Bebenangan ti guru urang ti guruna. Kadituna ti Senawawi Tanara. Para hadirin. Saha di bawah Senawawi nuluh pinter betan Senawawi. Mana jelemana? Wali, ngomong-ngomong wali di akhir zaman, wali jurig. Laisal wali mayyudhiril karamah. Walakinnal wali yasrabu kaman yasrabu wa yakulu kaman yakulu. Lain wali nu nembok-nembokkeun karamat. Hujan di udag-udag. Nu edan kecager heula da namun udag hujan. Ulah kababawa awas. Diadukeun ieu urang kabehan Islam supaya hararewa jeung Islam. Itu takbir ya takbir. Itu pangeranna Allah urang Allah. Coba eta. Hayo Habib jeung Habib itu ria jeung dia. Urang tilaletik ti baheula Syekh Nawawi Tanara bage. Takdim ka para dzurriyyah Rasulullah. Ai urang da pepilueun jeung nu kuali.